Besti dinten ayeuna mah goreng bala-bala jeung nyeun pecel ieu teh khas Madiun. Assalamualaikum Besti ieu teh kangkungnya geus meunang nyiksikan ieu trek diseupan jeung sayur toge. Sayuranna nama ieu teh ngan dua rupanya moal loba-loba teuing ukur toge jeung kangkung. Nyakan pecel teh nu kieu nu diasakan terus lamun karedok mah nu di atas. Besti ieu engkol namanya moal dipake keur pecel, dipake keur ngajian bala-bala ieu teh ngan saeutik we ning tu sakitu saparapatna. Ari loba-loba teuing teh geuningan teu aya nu tuangna nya ukur abi we hungkul da barudak mah kadang emam kadang tara. Singkat caritanya si engkol geus beres ya teh disiksikan tuluy nama bagian wortelna. Besti tinggal lihat tuh wortelna oge buruk sabelah. Tapi keun welahnya da sabelah oge meureunnan cukup ieu teh keur ngabala-bala ayeuna. Besti ieu teh si wortelna nya disiksikan we kieu ieu teh keun da sakedik teu diparut. Mun seueur mah geuningan menting diparutnya geuning aya peragi parudan wortel. Besti tak ieu si bala-bala oge nya moal dibawang daunan ieu teh. Nya pas peuting balanja ka warung teh poho teu meuli bawang daun. Mun ayeuna maksakeun ka warung haroream besti nya itu teh hujan di luarna. Atuh ayeuna udah saban isuk-isuk teh sok hujannya di dieu mah geus aya 3 poe mah meureunnan hujan. Ieu geranyeun bala-bala mani kana baskom gedenya sakitu saeutik adonanana teh. Atuh da besti ieu teh kagok kotor geuningannya si baskomna teh urut tadi non teh ngawadahan kangkung. Kagok geuningan ameh teu loba teuing kumaheun wadah engke. Besti aya minyak ieu teh urut ngagoreng nuggetnya can lila bieu ieu teh lebar make jalan tah disebut ngirit oge da emang ngirit ameh gura-giru jadi haji atuh besti. Tos-tosnya tuh man mahi opat itu teh bala-bala teh sakatel teh. Ka emang gerde itu teh bala-bala nanya duka emang saeutik itu teh minyakna. Kin bestinya ari tukang bala-bala geuningannya si bala-balana teh tara babari liat kunaonnya. Tepung beras atawa kunaon atunya geuningan sok tara babari lepet. Ari abi mah da ieu teh sok lamun geus tiis teh sok babari we lepet tuka kunaon bala-bala teh. Besti sabari ngadagoan bala-bala gorengan kadua asak tuning tu ieu teh rek ngawadahan anu tadi diseupan. Besti ieu tinggal sayur kangkung nyawa aswe tunuh ieu teh hujan di luar. Di para rantesnya disimut deui. Tu bestinya bala-bala gorengan kadua geus asak ning tu ieu teh diauran cabe kot mantap we pokona mah hujan. Ieu besti nu khas Madiun mah sambel pecel khas Madiun. Aku teh lain beuli ti Madiun langsung ieu teh dapet kiriman ti orang Madiun alhamdulillah. Dapet kiriman sambal kacang terus bahan es oyen terus baju deh khasna. Tur nuhun we pokona mah saageng-ageng nanya katampi pisan. Mudah-mudahan mah kagentosan daya anu langkung-langkung amin. Baanyanya sambal kacang teh bade ditinyuh ieu teh ku cai panas. Duka amun ku cai tiis ieu teh duka tiasa duka henteu. Kedik sakedik we nya besti ieu teh caieuna bisi loba-loba teuing. Ieu teh tipe sambal kacang anu ledok geuningan tapi aya keneh tekstur kacangna. Terus ieu teh uyah gulana karasanya tapi lebih kana amis. Emang sambal pecel mah geuningannya nu enak teh karasa gulana. Tapi ieu teh si ladana teh sedengnya besti. Cikurna oge karasa. Mun hoyong lada pisan mah ieu teh kudu dicabean deui. Jigana mah mun aya dina online shop ieu mah kudu nyetok bumbu teh. Soalna mantap ieu mah teu gagal. Jigana keur bumbu kupat atawa bumbu karedok jeung kaleuwih mantap ieu teh besti. Atuh nya mung sakitu wae video ti Sim Abdi hatur nuhun ka sadayana nu tos nonton ulu jeung tepang deui kana video abdi salajengna.